Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahsulu sareng hasil itu siwak bikuli khosanin ku saban-saban anu kasar yuzilu anu ngilangkeun itu khosanin al kolha kana kokoneng huntu kaudin sapertikeun kai min arokin anu tetep tina kai arok au goerihi atawa tina salianti itu arok au horkotin atawa kulamak au asnanin atawa ku rarak lihusulil maksudi karena supaya hasil anu dimaksud bidalika ku itu kulu khosanin lakinil audu tetapi na arikai eta aula leuwih utama min goerihi tibatan salianti itu aud wal aroku sareng arikai arok eta aula leuwih utama min goerihi tibatan salianti itu arok minal idani nyatana pirang-pirang kai wal yabisu sareng ari anu garing al munada anu dibaseuhan itu yabis bil mai ku cai eta aula leuwih utama minarotbi tibatan anu baseuh wa minal yabisi sareng anu garing wa minal yabisi sareng tibatan anu garing alati anu lam yunada anu henteu dibaseuhan lam yunada anu henteu dibaseuhan itu ladi wa minal yabisi sareng tibatan anu garing al munada anu dibaseuhan itu yabis bigoiril mai ku salianti cai kama il wirdi saperti kencai kembang eros wa audun nahli sareng ari kaina tangkal korma eta aula leuwih utama min goeril aroki tibatan salianti kai arok kama sapertikeun perkara kola ngadauh Imam Nawawi hu kana itu ma fil majmu'i dina kitab al majmu' wa yusanu sareng disunatkeun naon gosluhu ngumbahna itu siwak lil istiyaki karena rek nyusur sanian halna anu kadua idah shola di mana-mana hasil alaihi kana itu siwak naon washun kokotor au rihun atawa ambe au nahwuhu atawa bangsana itu rih kama sapertikeun perkara kola ngadauh Imam Nawawi hu kana itu ma fil majmu'i dina kitab al majmu' walayak pi sareng teu cukup naon al istiyaku nyusur bi usbu'ihi ku ramona itu jalma wa ingkanat sanajan kabuktosan itu usbu eta khosanatan anu kasar li'anahu karena sanyana itu istiak eta layu saman teu dingaranan itu istiakan ku ngaran nyusur hada ari ieu layak fi eta ida kanat di mana-mana kabuktosan itu usbu eta mutasilatan anu antel kana leungeuna fa ing kanat mangka lamun kabuktosan itu usbu eta munfasilatan anu pisah tina leungeuna wahya sarang ari itu usbu eta khosanatun anu kasar azzaat mangka nyukupkeun itu usbu kana istiak ingkulna lamun nyarita kami bitoha rotiha kana sucina itu usbu wahya sarang ari itu ingkulna eta al asohu kaul anu leuwih soheh wa yusanu sareng disunatkeun naon ayastaka nyusur si jalma bil yamini ku belah katuhu min yamini fammihi anu tetep tina belah katuhun cangkemna itu jalma li anahu karena saenyana Kangjeng Nabi eta kana kabuktosan Kangjeng Nabi eta yuhibbu mikaresep Kangjeng Nabi atayamuna kana gawe belah katuhu mastato'a salagi kawasa Kangjeng Nabi fi sya'nihi dina tingkahna Kangjeng Nabi kulihi tegesna sakabehna itu sya'ni fi tuhurihi dina susucina Kangjeng Nabi wa tarajjulihi sareng nyisiran itu Nabi watana ulihi sareng make sendal Kangjeng Nabi wasiwakihi sareng nyiwak nyusur Kangjeng Nabi rawa ngariwayatkeun hukana itu khobar saha Abu Daud
Wa sareng ari itu siwak fi salasati mawadiin dina tilu pirang-pirang tempat ay ahwalin tegesna pirang-pirang tingkah eta asyadu leuwih banget istihbaban tina arah-arah sunatna. Ahaduha ari anu kahijina tina itu salasa eta inda tagoyuril fami dina nalika barobahna cangkem. Wa qaulu sareng ari dawuhan musannif min azimin nyatana lapad min azimin karena lila repeh bipatil hamzah kalawan dipatahkeun hamzahna wa sukuni zai sareng disukunkeun zana eta wa huwa sareng itu azmin eta asukutu repeh awil imsaku atawa nahan anil akli tina dahar wa min goerihi sareng tina salianti itu azmin ayil azmi tegesna repeh kasumin sapertikeun bawang bodas wa akali rihin sareng ngadahar anu ngabogaan bau karihin anu dipikange wa itu rih wasaniha sareng ari anu kadua natina itu salasah eta indal kiami dina nalika hudang minan naumi tina sare li khobari sohihaini karena aya hadis Imam Bukhari sareng Imam Muslim kana kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ida koma di mana-mana gugah Kangjeng Nabi minan naumi tina sare ya susu mangka ngosok-ngosok Kangjeng Nabi fahu kana cangkemna Kangjeng Nabi ay yudliku tegesna ngosok-ngosok Kangjeng Nabi hu kana itu fah bisiwaki ku nyiwak wasali suha sarang ari anu katiluna tina itu salasa eta indal kiami dina nalika ngadegkeun ila sholati kana sholat walau naplan sanajan kabuktosan itu sholat eta sholat sunat wali kulli rakaataini sareng pikeun saban-saban 2 rakaat min nahwi tarawihin anu tetep saumpamana sholat tarawih aw limutayammimin atau pikeun jalma anu tayamum aw lifaqidit tahuraini atau pikeun jalma anu sepi tina suci 2 wa sholatil janazati sareng sanajan kabuktosan sholatna eta sholat janazah walau lam yakun sanajan teu kabuktosan naon alpamu cangkemna eta mutagoyaron anu narima barobah awistaka atawa nyusur itu jalma fi wudu iha dina wudu na itu sholat li khobari sohihain karena hadis Bukhari Muslim laula an asuko lamun teu ngaari ngamasakatkeun kami eta maujud ala ummati ka umat kami la amartu mangka marentah kami hum ka itu umat bisiwaki kada nyusur inda kulli sholatin dina nalika saban-saban sholat ay amaro ijabin tegesna marentah anu ngawajibkeun wali khobarin sareng karena ayah hadis rakaatani ari 2 rakaat bisiwakin bari nyusur eta afdalu leuwih utama min sab'ina tibatan 70 rakaatan tina arah-arah rakaatna bila siwakin kalawan teu nyusur rawa ngariwayatkeun hukana itu khobar saha al-Humaydi bi isnadin zaidin kalawan sanad anu alus wa kama sareng sapertikeun perkara yuta akadu anu ditaukidan itu siwak pima dina perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma yuta akadu anu ditaukidan itu siwak aidon deui lil wudu'i karena wudu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula an asuko lamun teu ari ngamasakatkeun kami eta maujud ala ummati ka umat kami la amartu mangka marentah kami hum ka itu umat bisiwaki kana nyusur inda kulli wuduin dina nalika saban-saban wudu ay amro ijabin tegesna marentah anu maedahkeun kana wajib wa mahaluhu sareng ari tempatna itu siwak fil wudu'i dina wudu ala ma netepan kana perkara kola ngadauhu kana itu ma saha Ibnu Shalah wa Ibnu Naqib sareng Ibnu Naqib fi umdatihi dina kitab umdahna itu kulun saking Ibnu Shalah sareng Ibnu Naqib
Eta bada gosli kafaeni tetap dina sabada ngumpah dampal panangan dua wa kalamul imami sareng ari kalamna imam haromain wa goerihi sareng salianti itu imam eta yumilu condong itu kalam ilaihi kana itu makola ibnu solah wahada sareng ari itu yumilu eta wa ari itu hada eta adzohiru anu zohir. Wa ingkola sanajan ngadau saha al-Ghazali Imam Ghazali kal Mawardi sapertikeun Imam Mawardi mahaluhu ari tempatna itu siwak eta qobla tasmiyati tetep dina samemeh maca bismillah wali qiraatil qur'ani sareng sunat pikeun jalma anu maca Al-Qur'an aw hadisin atau maca hadis aw ilmi syar'iyyin atau maca ilmu syara' wali dzikrillahi ta'ala sareng pikeun jalma anu dzikir ka Gusti Allah ta'ala wali naumin sareng pikeun sare wali dukhuli manzilin sareng pikeun arek asup ka imah wa indal ihtidori sareng dina nalika sakarat wa yuqalu sareng dicaritakeun naon innahu sanyana itu siwak eta yusahilu ngagampangkeun itu siwak khurujar ruhi kana kaluar ruh wa fi syahri sareng dinas nalika sahur walil akli sareng karana barang dahar wa badal witri sareng dina sabada salat witir walis soimi sareng pikeun jalma anu puasa qabla waqtil khulufi dina samemeh waktu bauna cangkem faidatun min fawaidi siwaki eta tetep tina sapalihna paedahna nyusur annahu ari lapad Anahu sanyana itu siwak eta yutohiru ngabersihkeun itu siwak alfama kana cangkem wa yurdi sareng ngaridokeun itu siwak arroba ka pangeran wa yubayyidu sareng ngabodaskeun itu siwak al asnana kana pirang-pirang huntu wa yutayyibu sareng nyeungitkeun itu siwak anak hata kana bau cangkem wa yusawi sareng nguatkeun itu siwak adzohro kana tonggong wa yasuddu sareng nguatkeun itu siwak allasata kana gugusi wa yubtiu sareng ngendorkeun itu siwak asaiba kana huis wa yusoffi sareng ngabersihkeun itu siwak al kholqata kana dedegan wa yuzaki sareng ngabersihkeun itu siwak al fitnata kana fitnah wa yudo ipu sareng nikel itu siwak al azro kana ganjaran wa yusahilu sareng ngagampangkeun itu siwak an-naz'a kana dicabut ruh kama sapertikeun perkara marro anu parantos kalangkung itu ma wa yudzakiru sareng ngelingkeun itu siwak as-sahadata kana maca sahadat indal mauti dina nalika maut wa yusannu sareng disunatkeun naon at-takhlilu nyenghil qabla siwaki dina samemeh siwak wa ba'dahu sareng dina sabadana itu siwak wa min asari to'ami sareng sunat nyusur tina asar kadaharan wa qaunul khilali sareng sunat ayana nyenghil eta min audis siwaki tetep tina kai siwak wa yukrohu sareng dimakruhkeun itu khilal bil hadidi ku besi wa nahwihi sareng bangsana itu hadid paslun wallahu alam bisawab.